hadap mah pereumkeun soca teras bayangkeun istri aranjeun. Istri aranjeun anu baheula dinikah ku aranjeun teras berjanji kanggo ngahabagiakeunana. Istri aranjeun anu baheula anjeun olo supaya daek ngadampingi aranjeun. Istri aranjeun anu baheula disungkeun ti bapana. Terang teu istri aranjeun teh anakanya indung bapana anu berat hate kolotna nyerahkeun sakabeh tanggung jawabna ka aranjeun. Istri aranjeun anu ayeuna rela midamel naon wae kanggo aranjeun. Teras atos saseueur naon pengorbanan aranjeun kanggo istri aranjeun ayeuna. Atos sabaraha sih biaya anu aranjeun kaluarkeun kanggo ngaringankeun beban hirupna. Atau sabaraha aranjeun mayar tukang ojek kanggo untar anteur sakola ngajina barudak aranjeun. Dugi ka ngamastikeun anak-anak aranjeun salamet dugi ka sakola. Atau sabaraha aranjeun mayar tukang nyeuseuh, jang nyeusehan baju aranjeun anak-anak aranjeun supados rapih bersih. Atau sabaraha aranjeun mayar tukang masak, koki kanggo nyiapkeun katuangan sehat kanggo aranjeun sareng anak-anak aranjeun unggal dinten. Sabaraha aranjeun mayar baby sister kanggo ngasuh anak-anak aranjeun unggal dinten. Atau sabaraha aranjeun mayar guru privat kanggo ngadidik anak-anak anjeun, ngadidik akhlakna supados jaga tiasa ngabakti ka aranjeun. Atau sabaraha aranjeun mayar kanggo meser susu formula pangsaena kanggo anak-anak aranjeun. Sadar teu sadar eta teh sadayana dilakukeun ku istri anjeun nyalira. Anu aranjeun terang mah pas uih damel, bumi atos beres, cocooan beres, rapi, bumi budakna tos aribak. Tapi terang teu tadi siang mah cocoan pak balatak, bumi acak-acakan, budakna parasea. Eta teh saat-saat anu repot kanggo istri-istri aranjeun. Saberat naon ge padamelan aranjeun di luar, mungkin moal sabanding jeung saberat padamelan istri aranjeun sadidinten di bumi. Ke pas uih di mana aranjeun damel cukup dangukeun keluh kesah curhatan isi hati istri aranjeun teh tentang sadidinten anu terjadi. Karena seorang istri mah butuh bahu kanggo bersandar di mana aranjeunna lelah, sareng kesetiaan aranjeun kanggo ngabahagiakeunana.